Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi kahalda adra salasebila ti kelas 12 IPS 2. Di dia abdi ngalakonan jadi ambu sareng babaturan abdi Dahlia ti 12 MIPA 3 di dia abdi ngalakonan salaku kabayan. Wilujeng nyaksenan. Si kabayan anu teu aya padamelan kasaprak keur sasarean di jero imah sakapeung ngalawan kawas anu nyarung sing mikiran nagara. Astagfirullahaladzim kabayan udang kita geus beurang tuh panon poe geus aya dina sirah udang burukeun tuh tutut ala ka sawah. Astagfirullah awas maneh lamun henteu ka sawah ngalah tutut burukeun udang. Ambu. Ngalah tutut ka mana atuh ai ambu wan cikieu? Nya ka sawah atuh kabayan mana teuing ka huma teangan sawah anu lega ambeh engke menang tututna. Teu pati lila si kabayan ngaleos lempang nuturkeun kalangkang dugi ka sawah anu kenging ngagaru katingali seueur pisan tutut kusabab caina herang. Kusabab diileng-ileng teh katempo kalangkang langit, kabayan teh ngarasa sawah teh jero pisan. Padahal mah eta teh cai teu aya sajengkal-jengkal acan. Emang kudu neangan useup euy. Ieu kuring kudu meula tutut kaloba. Besi mana senengan. Kang nuju naon? Neng Iteung. Ieu nuju ngalah tutut. Oh, meuna tutut di payun. Di imahna ambu nungguan si kabayan menilila nepikeun ka wanci asar. Bumbu jeung tutut geus siap, keureuteg hate si ambu. Kudu diteang ieu mah. Kamana ieu si kabayan lila-lila teuing ngalah tutut. Astagfirullah kamalinaan teuing. Moal balik ieu mah kudu diteang. Abu, tingali ieu caina meni harang ieu jero piraku kabayan kudu ka dieu da jero atuh ieu teh. Jadi ku kabayan teh dipancing. Harima